Bismillahirrahmanirrahim. Naka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Insyaallah ya nu hadir jalma nu cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi sabab lamun teu make cinta moal ngabring tita tadi moal diuk tita tadi ninggalkeun karesep ninggalkeun itu ninggalkeun ieu teh sabab ku cinta. Papa tebih make cinta. Ieu pan nu hadir teh rupa-rupa nu jauh lempangna, nu kana motor, nu kana mobil, nu pang jauhna lempangna panglobana ganjaranana. Sabab panglobana taneuh nu kalengkahanana. Abdi naik motor leuwih loba sabab eueuh taneuh nu kaliwat katincak ban kabeh. Abdi naik mobil komo nu naik mobil mah 4 kali lipet. Batak mun ka pangajian hayang loba ganjaran naik toronton meh 12 banna. Aya keneh nu teresepeun muludan heukeun bae. Boro-boro kana muludan ka Nabi ge loba nu teresepeun. Boro-boro ka Nabi ka Quran ge loba nu teresepeun. Boro-boro ka Quran ka Allah na ge loba nu teresepeun. Keun bae. Cinta urang ka Rasul salah sahijina dibuktikeun ku ngayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Jeliga nu teresepeun nyarita ke heuda cinta ka Nabi mah teu cukup ku ngayakeun muludan, teu salah tah ngomongna kitu teh. Bener oge, memang teu cukup ku muludan. Tapi kan muludan oge simbol yang urang pada larang micinta ka Rasulullah. Pan cinta ka Rasul terupa-rupa, tadi maca solawat. Bener teu ibu sok solawatan? Alhamdulillah keun bae nu teu beukieun ge. Mun teu beukieun solawat berarti salatna teu sah. Ayeuna solawatna salat solawat eueuh. Cing at-tahiyatul salawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu terus tepikeun ka asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul terus Allahumma lamun salat teu make eta sah teu heuh matak nu teu beuki sholawat berarti teu sah gitu kan we urang mah seuri we teu kudu dilayanan. Da urang mah nu teu beukieun muludan nu teu beukieun sholawat anger we geuning beuki rame muludan tapi kaena ge can mulud pan geus muludan. Depan urang sudah mah ngajina kudu make judul ngaji bulan mulud muludan bulan Rajab poe Kemis poe Senen poe Minggu heuh sina mah ngaji lah peda judulna rek muludan unggal poe ge meunang da intina mah micinta Rasulullah bener teh. Jadi teu salah ya panitia muludan bulan Sapar. Uing mah muludan unggal bulan. Uing mun manakib da ti guruna ti ditu ti Abah Gaos. Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Pan kitu bahasan. Unggal bulan aing memuludan lagi. Jadi eueuh urusan sabab urang cinta ka Rasul. Ibu sholawat ibu. Bisa sholawatna naon we? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pe. Hayang sholawatna nu rada modern baheula uje geuning. Aya lagu Jablay keur rame. Malam mingguku ke Binaria. Nyarek jelema nyanyi eta hese da keur rame.
Cokot teh ku ujai mapan lagamna asupkeun sholawat luar biasa. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad atfata ya jiratal ya Allah ya uhailal judi wal ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah pan geunaheun pa eta teh laguna teh lai panggil aku si Jablay eta ganti kuring mah resep ka lagu kereta malam gitu nya baheula teh kerame teh uing mah sok sang ibu ganti lagamna anger ganti lafadna malaming naon pernah sekali aku pergi kan goreng guys ganti orang memuati sama lagamna eta asupkeun sholawat ya Rasulullah salamun alaik atau gitu ya rafi'asya atfata ya je iya uhailal ju pan keren bari nyamel bari sholawat pan alhamdulillah berkah di dahar samona ku anakku salaki menang nyolawatan ibu nu menyamelna cengek nagar dekene tutuan de jugi jagi jug salakina nolol ka lawang dapur awe ngan mun aya zamananya nu anu ngomong siga tadi tong disalahkeun heueuh pan aya cinta ka nabi mah lain ku sholawatan wungkul heueuh bener lamun nyebut lain ku sholawat ditakol ku aing nyebut lain ku sholawatan wungkul mah heueuh lain ku sholawatan wungkul bener eta mah da cinta ka nabi mah nu penting catuturkeun akhlakna bener uing geus satuju sugane atuh ku sering muludan nyaritakeun sejarah nabi nyaritakeun akhlak nabi sugane robah atuh urang naon teh kampungna teh urang Cijengjing teh saeutik-saeutik ngarobah diri supaya lain ngasadar getol muludanana tapi memperbaiki akhlak nurutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da bener masih ngaku-ngaku umat nabi ge ari cerina teu cocok mah da mal di aku. Gara urang ngaji we tong panjang teuing ngajina. Da panjang ponok amplop geus dibikeun. Muhammadur Rasulullah. Muhammad teh utusan Allah gitu hatina. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar jeung jalma-jalma nu babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hiji cirina asyidda'u 'alal kuffari umat Nabi Muhammad mah keras ka kafir. Jadi mun hayang jadi umat Muhammad kudu keras ka kafir. Osok urang Cijengjing keras ka kafir. Oh Pak Jujun urang dia mah galak. Sok nyen masjid di Cijengjing diduru nyen gereja di Cijengjing diduru ku aing mah. Sok aya kafir di dia diusir ku aing mah eta malin keras kasar. Ai keras jeung kasar mah beda. Persib main keras, pan keok Persipura ge kamari. Persib main kasar, kartu merah. Lamun pemain Persib 11an anak main kasar, bubar geus. Jadi beda Pak Jujun keras jeung kasar beda. Tak urang mah sok salah tafsir. Allah nita keras, urang Cijengjing jadi kasar. Tungtungna gereja diduruk, kafir diusir ngan aneh. Ari kafir diusir, ai kalakuan kafir dipigawe. Ai gereja diduruk, ai masjid kosong penlir. Bener teu? Gimana tuh Pak Jujun Ahok tak kamari? Ai Ahok mah beda di kasus. Eta mah ngahina Al-Qur'an. Nyampir aku teu kasinggung, kabeh oge kasinggung ega beleg iman mah. Matak alus pek teu naon proses secara hukum nu bener Ahok. Uing mengaduakeun si Ahok teh sing asup Islam, urang ganti ku aing ngaranna jadi Abdul Hok.
Tapi uing nganuhunkeun ka Ahok teh nuhun hok lah. Gara-gara anjeun kan umat ngahiji. Da hese ngahijikeun NU Muhammadiyah Persis, Hizbut Tahrir segala rupa. Kamari mah ngahiji kabeh pan. Gara-gara Ahok tah. Bener teu? Demo ke Jakarta. Waduh, Pak Jokowi pika teu nyang hareupan. Ai keur memeh dipilih maupun Pak Jokowi belusukan pika gorong-gorong ge di tepungan. Ada geus jadi maupun datang umat hayang panggih teu datang Pak Jokowi teu nyang hareup. Tak aya kasus anyar ayeuna teh biasana mah bada Jumat teh nu leungit teh senal, ieu mah presiden leungit. Tapi cenapa demi keselamatan kan lembaga negara, heuda umat Islamna ge damai atuh. Sakitu damena komo grompok aagim mah lain demo teu pararugu ngabersihan sampah. Kan ada damai, namun sieun, mau datang-datang digebugan mah nya atuh. Diajak nyarita pirage gitu, nyakeun belah keun we. Keun we meh beuki katingali kan kumaha pamarentah keun wae. Keun ke mah diganti ku aing presiden, geus beres Pak Jokowi mah Jujun Junaedi. Insyaallah nagara beuki acak-acakan ge ku aing. Geus da ku Allah geus dibere bagian masing-masing. Kan saya mengkhawatirkan, tak pantas umat Islam biaya sendiri kemana-mana sampai tersinggung Qur'anna dihina, bener tuh. Tapi kade orang cokot hikmah tina peristiwa kamari, ya kade. Saya ngomong kamari saya melepas yang mau ke Jakarta beberapa bis jam 2 peting uing melepas cek uing. Aksi bela Quran tidak akan berhenti sampai 4 November. Tapi yang lebih penting bagaimana Quran yang dibela diamalkan oleh kita. Jangan-jangan salah orang. Jangan-jangan lain salah, jangan-jangan orang terlena. Mikirna orang berjuang, sabab ya Quran dihina, tapi tersadar yang orang sapopoe sok ngarendahkeun Al-Quran. Sok buktikeun pence Quran teh, hei nu dagang, tong ngurangan timbangan. Hayo di padalarang ngurangan we timbangan dagang, pan ngahinakeun Quran teu make Quran dagangna. Hei pamuda-pamudi, tong zina, nikah, pan ayeuna mah loba barudak bergaul bebas. Pan eta teh ngahinakeun Quran, hirup teu make petunjuk Quran. Hei urang padalarang, tong adaharan riba, hayo ngarinjem ka Kosipa. Unggal poe berjanji, saya berjanji, tuh sia. Bawa-bawa maneh nu menistakan Al-Quran teh. Nah sareuri sia jaga rumasa. Jadi cokot hikmahnya gitu, nuhun hok. Sabab mana ngahinakeun Al-Quran umat ngamek ngahiji. Tapi kuring oge rek ngajak, yuk orang mikir buah-buah nu sok ngahinakeun Quran teh urang. Da ternyata hirup urang tara make Quran. Teu make aturan Al-Qur'an. Persis siga nu tadi. Ari kafir diusir, kalakuan kafir dipigawe. Tah jiga ieu pan ditariungna teh ka masigit we ari aya muludan wungkul. Sawareh. Pan katingali nu teu biasa mah nyengsol sia ditiungna ge atuh. Montong dibenerkeun atuh beuki kapangih tarana. Disebutkeun nyengsol gansang dibener-bener atuh beuki kapangih tarana. Geus we cicing. Pan ari umat Muhammad nu sajati mah asyidda alal kufar lain ngan ka kafir terhadap berbagai bentuk kekafiran. Ulah kafirna diusir, kalakuan kafirna dipigawe. Mana dipigawe? Ya umat Islam, lamun aku umat Muhammad awewe, mun make baju teh heug ngeunteung. Terus pikiran pantas teu aing ngaku umat Nabi bajuna kieu. Ah, tos abdi mengawa jilbab, ari eta susu sia teh nyendere wae katingali. Eta bujur sia teh ketat. Mikir, pantas teu pantas, benerkeun tah cara make baju umat Islam. Ulah katingali aurat-auratna, lekuk-lekuk tubuhna, make jilbab nu bener. Pan mikir eta umat Muhammad nu bener. Ulah ngadongeng doang. Abdi umat Nabi, ai praktekna batur ngahina Quran, ngamuk. Ari urang unggal poe ngahinakeun Quran. Ayo. Loba kalakuan kafir pigawe ku urang, balatak. Hayo rek kawin urang pada larang pra wedding heula. Di paroto na parahu dina tangkal jika bintang film India.
Keur cepeng-cepeng jeung pipa majikaneunana, patangkep-tangkep jeung pisalakieunana. Geus kitu dipasang deui dina surat onangan. Pan eta teh naon nu kitu patut? Apa teu meunang kikituan teh? Baheula mah nikah pan can akad mah can disakeun, can diasongkeun panganten awewena ge. Lamun geus akad karek diasongkeun, ieu meh kawin pra wedding. Boy heesna ge pra wedding deui nya. Dipasang dina surat onangan majar teh modern. Lain modern sia teh jahiliyah. Jati kasili ku junti, leungit ciri tinggal cara. Ciri Islam ditinggalkeun, cara barat dibabawa. Kade sok aya di Padalarang di Cijeungjing nu rek kawin surat onanganna aya pra wedding heula patangkep-tangkep. Belegug sia teh. Bajujun mah kampungan kam seupai. Kan zaman ini mah zaman heusia teh rek nurut ka Nabi, nurut ka Allah, rek nurut ka zaman. Zaman kendalikan ku Allah, zaman kendalikan ku ayat Allah, zaman kendalikan ku akhlak Nabi, lain sia kabawa ku aliran zaman. Wah, Pak Jujun mah kampungan lah. Teu modern. Salah sia nafsirkeun modernna atuh da. Modern teh nu goreng jadi HD, nu HD leuwih HD, eta modern. Modernisasi yang kini melanda dunia, teo. Menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya, teo. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk-mabuk bukan modern. Makanya mama. Tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern. Tapi suatu kemesuman. Makanya. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat, jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Daweuh gitar kubaha me diborong. Memakai jilbab rapi sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Tuh salah panafsirkeun modernna. Makana kade mimiti umat Muhammad mah asyidda'u 'alal kuffar, keras ka kafir dan termasuk bentuk-bentuk kekafirannya. Gitu masjid we anu da gereja diduruk, masjid kosong. Pan hayang seuri teh. Sok si anjeun gereja di Padalarang ku aing diduruk alus-alus kan masjid atuh pinuhan sia teh. Gereja diduruk ai masjid kosong. Di ditu ieu mah di dieu mah insyaallah masjid naon teh? Masjid Al-Qur'an ngaranna ge pasti pinuh atuh ku tihang. Ngeunah ieu mah jumaahan teh nyararane teh sok parebut ya tihang pasti parenti kerek teh. Sok jujur sia ulah ngawadul sia. Al-Qur'an sok pinuh tara di dieu. Berjamaah sok pinuh tara. Tong ngawadul sia 2 kali dosana sia. Berjamaah pinuh tara. Aya nu masjid na deket imah deket masjid tara nolol ka masjid aya. Gancang isukan pinahkeun ta imah sia ta ka laut ta. Keun uing mah da kieu ngomongna, bisa anu ngamek nyang hareup ku aing sakame beuki kapanggih nu gelo maneh. Imah deket masjid tara nolol ka masjid tegableg ka era. Bener teu? Jadi itu mah aya atuh da uing kamari ya Allah aki-aki eta adaan sorangan. Komat sorangan. Pas rek ngimaman aya saurang aki-aki deui. Gusti ceng.
Uing memilu katilu cek uing teh kunaon bacan teh pinu masjid teh muhun cenah jangan. Sesa teuing kumaha carana me masjid pinu. Cek uing teh gampang, cek adana tong subuh ki jam 10. Si Aki malik atuh cenah jangan kumaha kuriak dicarekan ka Aki cenah ku jelema. Alus yang teh pasti jelema nyarekan. Kamu nyarekan ku Aki balikeun. Kumaha balikeunna? Kieu heuh cakakak si Aki seuri. Bisa wae cenah jangan. Ngong teh adan jam 10 breng teh atuh timiti lurah RT RW Hansip. Kabeh pinu masih kita, ibu-ibu bapak-bapak daratang bari nyarekan kasih abah kabeh. Abah isa teh gelo cak kunaon ada jam 10 jika nu gelo ada naon jam 10. Si abah kan sebejaan ku uing ngajawabna teh, nu gelo teh aing apa sia? Anak kunaon ari aing adan subuh sia teu daratang. Ari aing dadan jam 10 sia daratang rek naon sia daratang ayeuna. Jadi asyidda alal kufar teh coba orang balikeun. Loba perkara-perkara nu kudu dibenerkeun ku urang. Nya. Jadi umat Muhammad teh naon cirina nu kahiji asyidda alal kufar. Naon cenah? Keras ka kafir termasuk kana berbagai bentuk kakafiranana. Sok mimitian aya nama hirup teh make akhlak Nabi, make contoh ti Rasul, make aturan Allah. Agama geus lengkep nerangkeun ka urang. Boro-boro urusan kahirupan segala rupa diatur ku aturan agama. Asup WC make ajaran agama. Kaluar ti WC make ajaran agama. Ngeunteung make ajaran agama. Rek sare make ajaran agama. Pake rek dahar make ajaran agama. Sok dipake tara, pantara. Sup ka WC buru suut we. Kaluar ti WC sangeunahna. Ngaca kaden beki gumelis bari teu ngadoa. Pan kudu dibake agamana. Asup WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Rek ngeunteung Allahumma ahsanta kama Allahumma ahsanta khalqi kama fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Gusti saperti anjeun tos nyiptakeun abdi anu sae, saekeun akhlak abdi. Unggal poe bari ngeunteung teh kitu ngadoa. Lain ieu mah hoyo gumelis ngadoaan teu. Boro-boro itu agama mengajarkan segala rupa anu bener. Rek sare jeung pamajikan ge pan make aturan agama. Nabi akhlak dan nyontoan. Nabi mah lamun rek bobo jeung bojona pan abdas. Beda jeung urang Cijeungjing pan kiih. Nabi wudu ieu kiih. Kadang-kadang geus ocon jeung salaki ke pakiih heula cak kitu. Teu baraleg. Bener teh tuh sareuri saya teh pengalamannya. Nabi mapan rek nyen budak oge, Nabi mapan jeung bojona rek sapatemon ngadoa. Allahumma jannibnash wa jannibish ma razaq. Pan kitu osok eueuh cara rek sare jeung salaki ngadoa heula. Rek nyeun anak ngadoa tara. Eta anak nu opat didoaan teu. Paingan garabar ka hese solehna atuh. Nabi ngadoa bari wudu ieu nyetel BF. Kelakuan setan ditenyo nya paingan teu baraleg anakna ge. Tuh da teu make atur. Ulah lulur gajina nu kieu we urang bebener geura coba. Ngaku umat Muhammad pek ngeunteung mun make baju pantes teu. Mun rek sare pantes teu umat Muhammad asa kerek. Pantes teu umat Muhammad lamun rek dahar asa belewek. Pantes teu umat Muhammad lamun neangan rezeki asal aya teu ditempo halal haramna. Pantes teu umat Muhammad ngakahirupan teu make aturan-aturan Allah. Pan ngewa, pan Nabi mah geus jadi sosok tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Benerkeun aya namanya. Asyidda'u 'alal kuffar. Kanu ngahina Quran ngamek alus-alus da kudu tersinggung. Tapi eta Quran tong dijieun pajangan wungkul atuh baca deui. Buat di dieu oge aya jalma nu geus sataun sakali can baca Quran. Bulan Ramadan we wungkul turun Quran teh 15 poe da ka ditu mah sibuk nyieun kue. Sok sia ngaku sia. Bahwa aya di dieu pan ngaku Islam ti leuletik tapi kan ini can bisa maca Quran acan. Bahwa aya ya nu hadir ena di dieu ge. Tapi moal jigana Gala sejuk kabelah dia mah euy.
Panas aing nempo ka dieu mah ya. Biasana panon uing mah tara kababodo, lamun kabelah dia sejuk kabelah dia panas eta teh kumaha resepna kana Quran. Bapak-bapak mah jigana saeutik rajin tadarus ieu teh. Betak sejuk panon aingna ya. Tung ka dieu mah ngaheab aing. Jikana geus tara tadarus ieu mah ya. Cing urang cek lah bisi majar suuzon. Teraskeun Pak, qul huwallahu ahad. Bener teu salah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Teu salah da panon aing mah tara kabobodo. Naon aca nyebut licik? Hah? Nah nyebut licik. Dunia kabapakeun Quran, dunia kaecekeun Quran, pelebah mana uing licik? Panjang, apaan ece mah awewe resep nu panjang biasana gelin. Jadi ece resep nu panjang, resep nu ponok. Karek ngadeng aing awewe resep nu ponok. Nya geus satu urang balikeun, bapa nu panjang, ibu nu ponok. Isi majar teu adil aing sok Pak, sing tarik. Yasin. Teruskan Pak. Innaka ala siratim tanzilan. Tuh sia Yasin gak apa. Coba ibu nu ponok. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sarua we geuning teu apa. Kumaha? Nu ponok suratna? Heug atuh mun teu apal ku aing ditengor ya. Protes wae ti tadi geuleuh atuh. Dibere nu hayang nu ponok teu apal keneh mun ieu teu apal kabina ditinggang ku aing jeding satingali sok. Ting mana ya nu sial ya pokona. Coba teruskan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa untung bisa salamet. Coba ya Bapak ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Boroges alusang kapek teh sarwana. Anto tuh. Jadi ternyata tuh geus mimiti keras ka kafir maca Quran ge tara. Keras ka kafir ngaji ge teu pati alus. Gereja diduruk masjid ge kosong. Yuk benerkeun. Urang kafir datang ke Padalarang, ningali masjid di Padalarang balatak, tapi kosong, moal sieuneun urang kafir. Nyeungseurikeun. Tapi lamun urang kafir nguriling di Padalarang, tiap waktu sholat pinuh masjidnya di Padalarang, muringkak bulu punuk urang kafir. Sebab kekuatan Islam sabenerna dimimitian ti masjidna heula. Yuk benerkeun. Siap Bu? Asyidda alal kuffar, benerkeun. Benerkeun naon Pak Jujut? Benerkeun kabeh kairupan. Anak urang didik nutup auratna sing bener, ngajina benerkeun, akidahna benerkeun, sagala rupana benerkeun. Ke bejana uing rek ngaji di belah dieu teh nyaho aing mah jadwalna ge nu apa sekretaris. Ke tanggal sabaraha 23 bejana teuing. Heeh, ke urang tuluykeun ngajina di ditu urang nerangkeun akhlak eta. Ayeuna mah urang nerangkeun ayat ieu we. Ya meh-meh nyambung ke ban. Tuh guys, hiji ta asyidda'u 'alal kuffar. Umat Muhammad teh keras ka kafir dan berbagai bentuk kekafiran. Keras ka kafir prinsipna pake lakum dinukum. Agama mane keur mane, agama aing keur aing. Lamun ngaku umat Muhammad jaga koridor kahirupan. Ya pantes teu keur urang. Lamun teu pantes teu cocok berarti lain keur urang. Tinggalkeun. Urang mah nu sesuai jeung aturan Allah jeung Rasulna. Naon hubunganana abdi ningali
ece kadeun riweuh abdi nu ningali jam ece nu riweuh perasaan jam uing panon uing mas buloh masalah buat lo. Teruskan 2 umat Muhammad rohama kedua umat Nabi Muhammad mah silipika nyaa, silipika dede, silipika cinta, silipika asih, silipika welas, silih hormat, silih hargaan, silih ajenan jeung papada muslim, papada mukmin. Umat Muhammad mah celik putih, celak herang, caang bulan, jalan gede, tegeuneuk, balungbang timur, narawangan gitu. Urang Sunda teh nyoba basa Sunda. Urang sunwan umat Muhammad mas selipikannya ajeng papada muslim papadamu bahkan dawuh Rasul ari muslim jeung muslim teh kalbunyan ya syuddu ba'duhum ba'dha seperti bangunan nu satu sama lain saling menguatkan. Dalam hadis lain kal jasadil wahid seperti badan anu hiji lamun nu hiji gering maka badan nu sejen ngarasa gering. Si suku katingang batu nu ngagoakna baham nu murubut cipanonna panon. Padahal jauh tina suku kana panon, tapi itulah jasad. Mestinya muslim dengan muslim seperti itu. Tong para sia wae, ya muslim jeung muslim ngan dudupak, rumpak, silih sigeng, silih singgung, iren, pinastren, tekaopan, tepayaan, sirik, pidik, jail, kaniaya. Naudzubillahi min. Umat Muhammad ningali tatanganyeun imah bunga, ningali tatangga maju dagang senang, ningali tatangga meuli mobil seri. Kabagjaan batur kabagjaan urang ningali Garut kena ku banjir cerik ningali Palestina dikepung minimal ngadoa ningali batur kena musibah milu ngarasakeun musibah teu bisa ngabantu ku fisik ku lahir bantu ku doa kitu. Umat Muhammad mah ieu mah tatanganyeun imah nyeri sirah tatangga meuli mobil nyeri huntu tatangga maju dagang muriang tatangga meuli parabola meuli paramek tatangga tumpak mobil alus, tumpak ambulan, sugan gelo. Ini ka pangajian lain ngaji kadene nyoan kokot batur. Kebeneran ganti-ganti cenani mah cincin jeung geulangna. Balik ka imah jeding biwir nyangsol huntu. Ngomong ka salaki malah ngaji deui aing mah. Nah kunaon tuh cenani mah ganti-ganti geulangna ge aing mah ieu deui era. Aisyah teh rek ngaji rek pamer geulang. Eta da cenani dari sok ngahajakeun deui aing ngaji teh atuh sok dikieu-kieu kokodna teh deui. Sholawatan ge bari kikieu tala'al badru alaina aming saniyatil wada. Ampun. Balik teh heula bari dada saya duluan ya. Di mana ge sia teh dadah mah kieu na jadi kieu. Sok si eta mah da ngahajakeun asuh ini ka pasar ge cincin dipake kabeh teu pira rek meuli jengkol. Hareupeun tukang jengkol meuni kieu sabaraha mang jengkol sakilo Bang? Ya jengkol sabaraha mang sakilo? Cek tukang untung tukang jengkolna teh kebeneran atuh beunghar deui. Huntuna tina emas kabeh nyengir 50.000. Peryogi sabaraha kilo? Ayo sia. Jadi mun ngaku umat Muhammad geus teu meunang gontok-gontok. Komo sarua syahadat, sarua salat, sarua kiblat, hayo ribut, bener teu? Ayeuna pan loba jalma kitu. Muludan disalahkeun di bid'ah-bid'ah atuh kasinggung nu sok muludan, bener teu? Ulah lamun ngaku umat Muhammad mah teu meunang kitu, syahadatna sarua, salatna sarua, nasi asa bener sorangan batur salah dipertanyakeun ku aing ngaku umat Muhammadna. Pan aya jelema bukbak gelut, bak dipisah ku Jujun, kunaon sia gelut? Sebal atuh Pak Jujun, manya nagreg tanyakan kan pudunan atuh nagreg mah. Si eta mah ngotot tanyakan, nya heuh tanyakan sia teh. Pudunan belegug nagreg mah. Tanyakan, pudunan. Rek gelut deui pisah ku aing. Aing maneh urang mana? Urang Bandung, maneh urang Garut. Oh, paingan. Depan urang Bandung mereka Garut lewat nagreg mudun. Urang Garut rek ka Bandung lewat nagreg nanya. Si orang teh parebut gara-gara teh pasti tanyakan jeung pudunan. Padahal nu nyebut tanyakan bener dati Garut. Nu nyebut pudunan bener dati Bandung. Jadi sanu salah, nu pagelut parebut nagreg. Tah urang teh loba nu kitu aya teh beragama teh bener teh.
Sika angka genep jeung angka salapan digolerkeun, ditempot ti dieu jeung ditempot ti ditu. Cek urang dia mah pan angka genep. Lamun cek ti dia salapan, nah gelut atuh. Mata kade para ustad nu ngarora sumanget dibarengan ku ilmu. Ulah sumanget teuing teu make ilmu, ke nyalahkeun batur kabuhulan. Idqila kamuzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Pirang-pirang perjalanan nu ngajejeleh kana perkara nu alus ku sabab otakna koropok, kaciri elmuna deet, ustad kalapetong nu sok kitu teh. Gablag hadis sasiki gawe teh ngagogoreng batur we. Asa sia nu pang benerna eta teh nunjukeun sia butek bodoh. Hampura uing mada kieu kasar pa Jujun ngomongna paduli da aing mah makhluk kasar. Lamun si Jujun makhluk halus malah nu datang ayeuna ka dieu. Sabab si Jujun makhluk kasar mun ngomongna rada kasar hampura. Amis anggap madu pahit anggap jamu dua dana ge ubar. Jujun balik ngaji ti dieu panyakit urang dia sing calalager kabeh. Masjid alus eusian, masjid reyod benerkeun eta umat Muhammad mah. Can boga madrasah keur budak ngaji buru-buru ngarariung. Ari imah ku saurang anggeus satengah 4 bulan. Ari madrasah direong-reong ku sa RW teu anggeus-anggeus. Bener teu? Oh. Umat Muhammad maka pengajian tara teu moal duit da bisi aya perkara-perkara tulunganeun. Kitu pan ieu mah ka pengajian mawa duit lain keur sodaqoh keur jajan. Tapi insyaallah di dieu mah henteu balagur katingali. Nyaranak artos teu? Nyanak artos teu? Anu nyebut teu mawa didoakeun ku aing sing leungit duit mah. Geus curiga we ku aing dipenta sodaqoh teh. Nyaranak artos henteu? Kira-kira lamun ayeuna dititah sodaqoh lain keur uing. Lain keur nyieun madrasah misalna di dieu, kira-kira marere moal. Nah, ngaluarkeunna nu gede apa nu leutik? Tah eta umat Muhammad teh pika sebeleuna teh. Ngaku umat Muhammad sodaqoh leutik. Ari menta ka pangeran hayang nu gede rezeki, bener teh? Gusti, aing sodaqona 1000. Aya we duit 2000 jeung duit 100.000. Diskusi da panggih itu percetakan uang na bareng 3 bulan kemudian 2.000 ting ka mana 100.000 ting ka mana panggih deui kondisina beda 2.000 mah kecukucel lecek aya nomor teleponan kusut aya 100.000 mah jagreg keneh ngomong ta ngobrol duit jeung duit cek duit 100.000 ka mana we 2.000 teu panggih 3 bulan teh meni kucal jadi bau hanyir gitu 2000 teh murungkut atuh cenah Pak Dakang da abdi mah cenah begitu keluar ti percetakan uang teh lumpat ka tukang lauk cenah. Pindah ka tukang pinang japu pindah deui ka WC pindah deui ka tukang ngamen pindah ka leungeun kenaik angkot teh telepon teh cenah kenaik angkot keur nuliskeun nomor telepon awewe kenalanana paingan kucel jaba bau atuh cenah. Ari akang ka mana wae cakang tos 3 sasi teh akang mah meuni asa anom wae terobih-robih da uing mah tara kanu kitu atuh uing mah ka mall ka arisan ibu-ibu pejabat ka dompet-dompet artis Allah hebat akang mah uing tapi 2000 teh eleh geleng tapi Kang alhamdulillah abdi mah masing kucel-kucel kieu ge samingon sakali abdi mah kana kotak amal ka masjid abdi mah tara ningali akang di dinya. Sok saya jujur ketua DKM sok rajin di Al-Quran dina kotak amal duit ratusan ribu sekali-kali paling ge buat saminggu sekali ge nya sabab nu ngasupkeunana 2000 we tayna lamun ku uing di titir sodaqoh rek nu gede rek nu leutik ya kira-kira ya di bejaan rumus heula ku aing dibere rumus ya dengekeun 10 cokot hiji teh tama rumus maneh rumus matematika dunya make rumus Allah atuh kalkulatorna ya bisi can nyaho kalkulator Allah ya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha sahaja mah nu ngadatangkeun hiji kahadean maka ku Allah bakal digantian eta hiji kahadean teh ku 10 gantina ti Allah. Jadi sok urang ngitung na make eta rumusna 10 cokot hiji
18. Sabab nu hijina digentian 10. Pan hiji digentian 10 cek Quran. Berarti hiji digentian 10, hijikeun jeung sesana 8. Jadi 8 bel. Teruskeun 10 cokot 2. 28 atau on. 82 kahadeanana. Hiji kahadean digentian 10. Lamun 2 berarti 20. Tambah sesana 8 jadi 28. Teruskeun awas ya on deui. 10 cokot 3. Oh berarti eueuh nu on tadi mah can ngarti. 30 tuj. Kalikannya nu 3 kali 10 pan hiji gantian 10. Lamun 3 berarti 30. Sesana 7 30 tuj. Teruskeun 10 cokot 4. 40 genep. 10 cokot 5. 55. 10 cokot genep. Genep 4. 10 cokot 7. 7 tilu. 10 cokot 8. 8 2. 10 cokot 8. 8 hiji. 10 cokot 10. 100 ta eta kalkulator Allah, rumus matematika Gusti Allah. Makin loba urang cijengjing ngalaku ngaluarkeun kahadean, sodako, infak, jariah, makin loba gantina nu bakal dibikeun ku Allah ka urang. Tong diaminan geus pasti eta mah. Janji Allah geus pasti, lamun ieu aminan. Doakeun jujun sing istiqomah dina kataatan. Doakeun jujun sing asup surga. Eta mah aminan da can pasti. Nu tadi mah geus pasti ngan maneh mah percaya keneh ka Dimas Kanjeng daripada ka janji Allah. Pan goblok sia teh akidah teh. Ari ka Dimas Kanjeng percaya aing mah teu ngarti. Ai ka janji Allah teu percaya. Ka profesor-profesor ka babawa ka Dimas Kanjeng. Mentak kamari nu heureuy kamari ternyata pendidikan di Indonesia lebih hebat. Non buktina daripada Amerika. Buktina lulusan Amerika oge, tapi turut ka Dimas Kangjeng nu teu puguh sakolana. Weh, kitu nya. Maneh mah kat pengganda uang aya keneh nu percaya. Ka uang Brazil aya keneh nu percaya. Ka uang Soekarno aya nu percaya. Ka janji Allah teu percaya. Iman jigana nahaon sia tah. So, keluarkan enak duitna nu panggedena. Yo, keur madrasah, sodaqah lah tenang meh aing tenang ngajina. Mana panitia? Ye, engko cari sodaqah boros sorban. Siap, ku aing nu teu mere katingali ditaekeun ku aing ka panggung. Leueur dompet aingna. Ih, hese amat dompet. Ti dieu heula atuh. Ieu mah nyontoan we. Ah, sok. Contohan. Awas ya ku aing tingali. Buru tong hiji atuh loba jelemana di dieu sawareh. Ka dieu heula ka dieu tah. Ayo buru. Belah ditu sawareh sok hayang nyaho. Urang bari sholawat nya. Bari sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi jaba berkah sodako di sholawatan. Mun anu kaliwat geroan ulah bunga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain bunga sia teh kudu bingung. Ai batur menang kahadean maneh henteu. Pajujun teu nyanak artos nginjem. Hayang kulkas wes yang nginjem ke kosipa karena sodakoh meuni teu wani menta ka babaturan. Ayo urang bari sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ka tengah atuh terus kadang eset-esedan di sisi. Salam alaika salawatullah alaika brang ya Nabi.
kaliwat tablah dinya geus. Weh, neng teh kadi. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi ya nabi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa andi anta misbahu suduri ya nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ana ya Habib salam salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Benu disunkeun sedekah teu keur saha keur eceu. Jadi mun 100 dicokot pakai sodakot 20 nyesana sabaraha? Nyesana 20 dan udah 80 mah jadi tai boa. Bener teh? Tah ieu mah geus nyangket gabe matak lamun sodakoh teh kudu rajin. Gitu ulah sok kararopet we. Paingan atuh rezekina seret we ti pangeran da karya we kokod keket meng kene. Cap jahe merege hese. Sok eta artosna etang di ditunya di ditu nyumput. Sabab ayeuna mah hararejo kana duit teh, da duitna hejo lolobana katingali. Sok etang di ditu, engke menang sabarana umumkeun ke bisi jadi fitnah. Mojar teh menang sabara puguh ngan ukur menang. Terus ya terus. Nah gitu umat Muhammad mah ruhama ubainahum silipikannya silih hormat teu meunang som ngaku umat Muhammad mah oh beuki luhur tengah hargaan kanu hanap beuki luhur beuki sombong kanu hanap bari gaya di luhur teh sia leutik sia nu dihanap sombong padahal cek nu dihanap kanu luhur ge leutik. Jeleman mun beuki luhur kan beuki ngaledek kanu hanap. Sia mah leutik dihanapeun aing. Coba tanyakeun ti hanap nempo ka luhur leutik teu? Leutik sarua. Marukna meureun ka luhur beuki gede, beuki leutik sarua. Umat Muhammad mah
sok silipikannya silih hormat kasaluhureun tara nanuk jeung sasama teu pasea kasahanapeun tara codeka kanu fakir jeung nu miskin ulas asih someah tur budi bersih sarta daek mere maweh nganyatakeun hate urang sare rasakeun awak urang sorangan kacideng rikna lamun aya dina kakurangan matak ulah rek kajongjonan ngeunah dewek henteu lian da fakir miskin teh lin kahayangna sorangan estu kadaring pangeran. Eta mah uing guguruna kasa Kabah Anom ti Suryalaya. Kabah Gaos ti Suryalaya eta mah tandih nu sok manakiban mah nyaho, nu can nyaho mah moal. Karena diajarkeun ke kahareup lamun Isra Mi'raj uing nerangkeun torikoh. Aya-ayana mah uing keur nerangkeun ciri umat Nabi teu pas nyaritana. Bu. Kamun Isra Mi'raj Al-Qur'an ngonang urang judulan ceramana Isra ised ka jero. Sabab pan ena jelema ngurusna cangkang doang ari eusi dipopohokeun ajengan loba bangga ku bisa maca kitabna kitab 28 lomari diagul-agul santri 2000 diagul-agul ari pulsa teu gableg HP-na alus ai pulsa teu boga ai roh teu diurus ai kolbu teu diurus gitu kan karunya pan HP alus teu gableg pulsa ai pulsa loba teu gableg HP ge percuma gitu kan nu penting mah dikir we keun we teu salat oge eta mah pulsa teu gableg HP nu alus mah HP alus pulsa loba syariatna alus jerona oge hade ruku sujudna bener qalbuna bari nyang hareup ka Allah matak teuneun Allah nana hate ulah diteuneun huru menara masigit kenu dikirna masigit tungkul ari hatena pararoho ka Allah jelig we ilmu toriko diurus hatena ditalkinkeun Allah na kana hate matak mun ustad dicidi di pada larang geuleuh kana torekat ustad kalapetong di sarua geus keun eta mah proloh sugan penasaran kah yang dibahas deui urang terangkeun we heula ieu bu beres ngaji teu meunang deui jalma sombong sabar naon udah sombongan ku urang ngaku umat nabi sombong ka tatangga teu meunang kudu bungah ningali tatangga bunga kudu susah ningali tatangga susah mani geulis ece mani beukah irung teh disebut mani geulis teh mani kasep cepu mani beukah mani beunghar bapak mani beukah pugung elingan jelema teh hei bapak teh mani beunghar cimani nu jadi beunghar bapak itu ece teh mani geulis cimani maneh teh nu jadi geulis akang mani kasep cimani jadi kasep kabeh ge tina cimani teh tong sararombong leueur sada baheula teh leueur dari tetes air hina kau dijadikan lalu engkau disempurnakan jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata itu kesombongan bantuan atau dibalikan yang terame jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata jangan mentang-mentang kuasa menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada itu kesombongan gitu bantuan itu keangkuhan bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Tet. Silakan punya dan kuasa tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Gitu. Ungal ningali jam huha. Teruskan ya teh teruskan. Moal capek, sanu capek, keun bae jujun capek, karunya teu ka jujun. Palurah, ya boga rakyat beuni kieu-kieu teuing. Karunya teu ka jujun henteu jigana aing paeh ge ka baduli we urang Cijeungjing mah. Geus tong ngomong saya teh mae saroh kadenge tuh. Ceuli aing masih galentah tepi ting harewo si mae saroh ka si Maimunah. Eta mah batur moyan, mae saroh moe sira, mae munah moe maneh. Ngomong bae atuh udah dibayar. Meni kitu sia teh eucok ngomong teh. Kabina-bina. Teruskan. Oke, boleh dilanjutkan semua HP matikan, kamera matikan semuanya. HP matikan. Yo, nu sayu. Matikan semuanya matikan.
HP nu ngareka matikeun. Omat tong dikamanakeun. Awas ya mun ka YouTube-YouTubekeun. Sabab mun ka YouTubekeun pasti diteangan. Produser Uing bekerja sama jeung Bareskrim Polri. Kayak bisi hubungan jeung jelema nu coklat, baju coklat ke. Tapi bisa rek nyoba-nyoba mah sok we geus dibajaan mah. Eta simpen ulah sok ka YouTube-YouTubekeun. Keun bete ka YouTubekeun geus tenar aing mah. Ka YouTubekeun we maneh sorangan. Awas, produser Uing ngamuk sabab VCD asli teu payu. Kalau babajakan lobana YouTube jadi mareliana orang pada larang kan VCD nu 10.000 tilu. Uing beli kaset anak-anak jeung kaset Roma inget tuh eta disetel teh pajakan nu 3.000-an disetel teh bener we teu ngeunaheun kaset Roma dibalik kerudung wajah muter heueuh ceuk aing teh macet. Kaset anak-anak disetel di pucuk pon cemara burung kutil lah teu balik ceuk geus. Nges balik deui. Jadi umat Muhammad cirina nu kadua ruhama, ti silih hargaan, silih pikannya jeung papada muslim papada mumin. Beres pangajian ayeuna, mun hayang da ku umat Nabi Muhammad teu meunang deui aya sirik pidik jail kaniaya, iren pinesren kabatur, dudupak rumpak teu payaan teu kaopan. Umat Muhammad silih pikannya, silih pikadeu, silih hampura dina kasalahan, silih hargaan dina sagala rupa kahirupan. Insyaallah. Tilu. Tarahum ruk'an sujada. Umat Muhammad mah cirina nu katilu anjeun bakal ningali umat Nabi Muhammad sok ruku sok sujud alias sok salat. Ngaku umat Muhammad kudu daek ruku, daek sok sarolat, sok awal sok akhir, dur cong dur. Dur cong mah dur bedug, cong solat, cong dur mah cong solat, dur bedug. Jadi solat lohor hampir asar, karek tahiyat, karek assalamualaikum, dur asar, asa karek dieu lohor, da jam 3 siapa solat lohorna. Sok anu solat lohor jam 1, setengah 2, jam 2 can solat. Aya nu can solat jam setengah 3, aya nu hampir asar karek solat. Kira-kira nu belang betong solatna aya, nu sok tara solat keneh aya. Di Cijengjing aya nu tara salat hadir kira-kira jelemana ka dieu ayeuna kabeneran dangukeun ku cepil jalmi nu tara salat alah sopan teuing aing ka nu tara salat mah ka nu tara salat mah kieu ngomongna dengekeun ku gegebir sia. Nabi Sulaiman ngumpulkeun sato dikumpulkeun diajak ngomong. Nabi Sulaiman mah nabi nu bisa nyarita jeung tanya hayam ku Nabi Sulaiman, yam kok cager kokok. Mana sok syukuran ka Allah yam kokok. Kumaha syukuran mana ka Allah yam kokok. Urang Cijengjing mangarti Nabi Sulaiman ngartoseun. Ceuk hayam teh kieu abdi sok syukuran ka Allah Nabi Sulaiman. Kumaha syukuran maneh nuhun Gusti abdi dijieun hayam. Untung abdi teu dijieun ucing. Ucing aya gigereunana ngamok teh. Ceuk Nabi Sulaiman ceuk hayam teh tong ngamok atuh cing. Euy ngabunga we jadi hayam pan aya soto ayam, eueuh soto kucing. Nggak cari tonga makcing, mana sok syukuran, sok Kang Nabi Sulaiman, kumaha syukuran mana, nuhun Gusti abdi dijieun ucing, untung teu dijieun anjing, kadengan ku anjing malik, murungku tak ucing teh atuh cicing teh nu ngomong, uing mah bunga we jadi ucing, sare pan di jeung dunungan na kasur, dirinya mah sare di luar, aya bangsat ngagogog, bangsatna boga bedil ditemak bejad hulu maneh. Mana sok syukuran tar anjing, sok kumaha syukuran maneh, nuhun Gusti abdi dijieun anjing, untung abdi teu dijieun bagong. Kadengan ku bagong, naon isi anjing. Mamawa aing sama anjing, terus siapa siawe atuh anjing. Sok aya di dia sok kikituan. Teh teh bagong sia teh. Mane sok syukuran taragong, sok kumaha syukuran maneh nuhun Gusti abdi dijieun bagong. Untung abdi ku Gusti teu dijieun jadi jalma nu sok ninggalkeun salat. Dengekeun jadi mun kitu jalma nu tara salat teh darajatna sarwajeng. Sing tarik sarwajeng. Tah dengekeun sia para bagong. Pak Jujun ngageroan anu tara serius lamun maneh tara salat mending ngadoa ka Allah ayeuna keneh. Gusti jadikeun abdi bagong. Serius. Sabab bagong paeh mal ditanya naon, tapi jelema maot pangheulana ditanya salat. Jujun salat, karek amal sejen dihitung. Jujun salat, henteu amal sejen masih numpuk sagede gunung galunggung, mal dihitung ka laut kabeh eueuh hartian.
Matakna para ditegaskan as-salatu imaduddin. Para ulama mah ngahartian angka salat teh mun dina angka mah angka hiji. Angka hiji geus dipasang namahan angka nolna beuki bertambah nilaina. Masing angka nol loba tapi lamun hiji eueuh nilaian. Aya jelema bagur, sedekahna rajin itu teu salat eueuh hartian kabeh. Hiji heula pasang, cap hiji, 0 hiji 10, 0 tilu 0 genep 1 juta, 0 salapan 1 miliar, 0 12 1 triliun, 0 20 teu bisa macana. Tuh. Kaharti salat, kade sok sarolat. Salaki sok salat, anak sok salat. Kade barudak urang titah salat sing bener tah babenyit sagareda kieu teh. Ulah sakola na rajin salatna tara. Sakola balik jam 2 datang ka imah ditanya ku indungna lain salatna daharna sok sia jujur mun budak balik jam 2 pas sakola ini mah kuritilas teh kurikulum tidak jelas teh datang ka imah jam 2 budak ditanya salatna apa daharna jujur sia ijah salatna apa daharna cek aing oge pitayeunana jarang jelema nanya kieu begitu datang budak jam 2 ujang geus salat acan salat naon mah lohor ya geus jam 2 atos tadi abdi mah di sakola beres salat langsung ke masjid bener marek nanyakeun isuk ai maneh bener teu sok salat di masjid di sakola isukna indungna tetelepek nanyakeun ka sakola dah mun aya kene urang cijeng jeung nu rajin kitu tah ceuli aing teh ceuli cek sairung budak ayeuna palurapan balikna teh Pak RW datangna teh geuning jam 2 sarakola teh hujan kieu teh urang mah beurang mangiuhan budak ayeuna mah tara kaden perang leutak datang ke imah kan barlok awakna teh baraseuh barlok ditanya ku indungna kunaon baju belok ngajawabna ku lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi eta baraseuh aku tenggelam dalam lautan luka dalam telat datang teh ka mana heula aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang bong-bong teuing aing nanya sabener-bener ngajawab make lagu kumaha nasib maneh mun aing geus eueuh aku tanpamu bubuk raginang aduh paur ayeuna mah makana ge nya hati-hati komo ieu masjid sakieu gedena Al-Qur'an mudah-mudahan sing makmur masjidna kadenya Rasulullah dadawu kieu bahasa Rasul ya teu sah tatanggal masjid lamun salatna teu di masjid. Sahabatna rosa tatangga masjid teh ya Rasul dadawu kullu man sami'an nida siapa saja yang mendengar panggilan azan. Jadi mun aya azan jelema anu kadenge keneh sora azan mah eta teh disebut tatangga masjid. Teu sampurna salatna kecuali di masjid. Torojo teh punten jalma nu teu ningali nu lolong ka Rasul ya Rasul abdi mah teu ningal kenging teu upami abdi salat di rorompok Rasul malah malik nanya kadenge keneh sora adzan ti masjid ka imam maneh hei lolong ka kuping ya Rasul satungtung sora adzan kadenge keneh ti masjid ka imam maneh salat maneh di masjid eta teh kan nu lolong kumaha nu bareunta kecuali lamun adan teu kadenge masing iman lagi gireun masjid adan teu kadenge tama meunang teu ka masjid teu kadengeun ngan berarti jelema naon inu torek teh boro-boro jelema uing kan boga lalakon uing mah pan ngaranna jujun teh jin dan jun jadi jin teh ka uing mah sok ngagoda ti leuletik oge keur 5 tahun geus sangarupaan jin balik ngaji teh geus pot jin eta mah soak atuh ngompol balik ngaji ditinggalkeun u babaturan mawa obor parum obor belak-beg jin mani teu bisa doa naon karek bisa doa rek dahar dibaca we eta Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ai beunta teh jin geus nyingkas yen dihakan ku aing geus rada gede mah geus disebut ustad torojo jin teh 7 atuh marolotot dah cenggara lak teh sieun aing baca ayat kursi karek 5 kali maca jin nu genep nyingkah nu hiji anger molotot nah ceng imam molotot ya galak bacakeun ka genep kalian ayat kursi molotot keneh barang ngemaca 7 kalian ayat kursi boro-boro jin anu hiji nyingkah nu genep malah ting torojo deui ya Allah kumaha ieu efek teh torojo teh kaden ngagusur nu hiji bari ngomong punten Pak Ustad ieu mah torek jadi boro-boro jelema jin oga itorek mah teh sieuneun ku ayat kursi jadi mun aya di dieu pada larang di Cijeung jeung ngadenge sora adan teu cengkat-cengkat eta teh pasti jelema aing ngalingan jelema torek kumaha carana ce di kumaha heuh bener toel
Jadi engke mun ngong adzan maghrib isya subuh mimiti ti ayeuna heuk cicing we salaki toel. Misalna ngong di Al-Qur'an, Allahu akbar Allahu akbar. Tempoh heula. Allahu akbar Allahu akbar. Cicing wae toel. Gitu toelnya. Kayak salah kenapa sih protes kunaon sia tual toel ka ieu kanu torek ciga kanu torek we. Kadenge kitu bapak adan, kadenge jelas. Nah tulen ka masjid gitu. Cobaan bantuan ke dakwah teh lain tanggung jawab jujun jeung para ustad wae. Ibu ge kudu dakwah, pamajikan dakwah ka salakina, salaki dakwah ka kulawargana, tatangga jeung tatangga silih dakwahan. Alus bener teu? Ieu daiyah, ieu dai, ieu daiyah. Ieu mah qori lalaki, awewe mah qoriah. Lalaki mah mubalig, awewe gitu. Lalaki mah mun di pasantren mah anta, bahasa Arabna lalaki mah awewe anti, lalaki kunta, awewe mimitian. Allahu akbar Allahu akbar, Pak ka masjid. Ah moal naon? Moal salat. Mau ke masjid, erek sholat mah erek. Di mana? Di imah. Pan lalaki mah di masjid. Awewe di imah. Bapak di mana? Di imah. Berarti bapak awewe, iya make mu kena. Gitu dakwahna euceuk mah. Boga mu kena dua teh di imah. Nyi meuli hiji deui keur salaki maneh nu sholat di imah. Mun di kitu teu ngarti wae bom. Bomna konon bom awewe. Ka masjid moal apa? Mun teu ka masjid sok sia mali bere deui ku mamah. Tah, muringkak tah lalaki teh dibere deui mah. Boro-boro teh dibere deui di halangan 7 poe ge panjangar sirah teh. Pangalaman pajujun cumuun. Baturan uing mah 10 poe halangan apa majikan apa tingkat 11 digusur ka kamar. Pek teh budak nu bungsuna teh naranjang teh geus sare. Ader we meureun asa aya lini budak teh hudang. Nguliat beureun ningali kalangkang goak bapak aya juyig. Bapana kapaksa turun mana cara jurig deh. Bapak tuyun juyig eueuh. Sok pasti saged ta bapak nareka masjid salakina da diancam kitu mah ku ibu. Eta teh dakwah, eta teh dakwah uing mah make dalil, ibu mah make kitu atuh dakwah. Barang muka pantau bret hujan mah hujan, payung. Kitu atuh daiyah mah. Poek batre. Ceret mawa salin, Pak. Leueur iteuk. Lamun ibu-ibuna dakwah kitu ka salakina Al-Qur'an ieu masjid pinuh tah. Bener teh? Penuh. Sok itu tara. Boro-boro ayeuna mah Pak. Hujan gede patong ka masjid atuh cenah mama keung. Isi teh pamajikan setan nya. Keur masalah kina hoream anu ngagoda, balik kanan gerak. Ge kue diu kaden menta cai nginum mah nginum. Ayo kadon nginum. Ai pas teh pareum listrik. Datang setan ngaganggu deui we. Ngaharewos kana ceuli. Pamajikan pasti salakina mah dieu. Enon Pak dieu. Aya naon ka dieu? Hujan angin dodar gelap jabat proyek listrik jabat tiris. Ka dieu malah pareum eta HP ka handap. Ka dieu listrik ka dieu mah tamat tunuh nitip curug kana bujal. Supaya curug nanti karena bujal pamajikanak. Ai pamajikanna teh bapak ada imah lain bujal. Cek salakina teh tong cekcok da ge lain curug. Jadi salah asup nu asupna lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung. Beh. Otakna mesum wae maneh mah. Teruskan. Nu tersepen mah teh nya do jujun mah nyanyi heureuy we ngaji mah mana kan bae teu beuki mah balik atuh. Udah nyanyi we kan bae dan nyanyi ge alus sorana daripada maneh sora goreng nu ngonang eueuh.
gawe ngagogoreng batur. Udah Pak Jujun mah tuh seserian kan batu sugan ngabungakeun urang Cijengjing jadi kahadean. Salat uing macan karuhan ditarima ku Allah karek salat ngagugurkeun kewajiban. Sok atuh ngabungakeun urang dieu pan lumayan ti tataditan boga hutang ge poho kana hutang. Ngabungakeun batur tong ningali gorengna wae mun bisa turutan ka dieu. Emang gampang saya teh ngomong di hareupeun panggung cok ka dieu ustad da sia hayang jiga aing teu bisa. Ku aing sekalian dibeledugkeun kitu. Oh ngaji rek ngaji hayu ngaji naon? Alpiah nasirah aing ti aliyah ge. Jamul ditamul. Tapi ngaji di dia mah make metode atau teu make metode mah mal asup hese. Kita di aing ngaji alpiah mah kerek mah. Boro-boro ngaji nu kararitu di pasantren ge santri bararutek. Komo di dieu. Menerangkeun ngaji meka harti. Jadi nu katilu umat Muhammad mah anjeun bakal ningali umat Muhammad cirina sok ruku jeung sok sujud, sok berjamaah salat. Siap? Siap? Tilu tah. Nu kaopat, kade bisa nu tara salat. Ngadua we ka Allah jadi bagong we tara salat mah. Serius ya, wing nyeri ngomong daripada jadi jelema tara salat. Naon hargana sih hareupeun Allah. Mangkaning aya 15 hukuman Allah ka jalma nu ngalalaikeun salat. Nu ngalalaikeun lain nu teu salat, nu ngalalaikeun 15 hukuman ditimpakeunana tepi ka kubur. Mana nu 15? Waduh, loba pisan ke mun dionang di ka dieu urang terangkeun. Sok lamun dia wah loba omongkeun urang mah alhamdulillah. Woi, hebat euy menang 43 juta 375 ribu. Percaya teu? Ngagorolong nona kasaguling hiji. Jadi menang 4 juta 377.500. Alhamdulillah. Tuh geuning aku ngahiji mah ngumpulkeun duit 4 juta teterehnya. Mun madrasah hargana 400 juta, paling-paling oge ngan ukur ku sabaraha 100 kali kikieuan. Teu kudu ngaji kieu nguriling wes 400 100 poeun anggeus ta madrasah 400 juta. Bener teu? Uing oge nyeun pasantren 2 hektar, ayeuna keur nyeun masjid 27 ka 27 2 lantai. Ah tara menta menang kieu we gogorowokan. Uing keur doakeun kuring keur nyeun masjid 27 ka 27 2 lantai sabab santri 1000 geus teu cukup salat di masjid nu ayeuna geus PKI mah nyeun deui masjid anyar. Fondasina geus beak 1,5 M can cukup keneh doakeun tenang aing mah kieu we lah. Tara menta aing tara kuduna mah nu bieu dibawa ka Garut ah percuma ngan 4 juta. Geus we ka dieu. Doakeun minta doa uing mati urang Cijengjing mah. Mudah-mudahan lancar, uingna sehat. Cager, insyaallah masjidna anggeus pira ge 5 miliareun pira ku teu anggeus. Doakeun nya. Ameng ka ditu, kayak kaping 24 sim kuring rek ulang tahun pasantren nu ka-12. Kayak 24 enam 25. Ameng ka ditu bari silaturahmi ka Garut ka Sukawening. Insyaallah aya Charlie Van Houten, aya Nasar KDI, aya Ohang rek daratang silaturahmi sakalian ku aing titah naik ka panggung. Daripada ngonang mamahal, ieu mah dararatang. Gitu. Bisa anu rek masantrenkeun ti dieu ka ditu. Henteu oge keun bae, da teu urang eueuh ti dieu ge loba santri uing mah. Bisi majar uing ngomong kitu promosi pasantren disi. Pun oh eta mah promosi pasantren. Ah, eueuh ti dieu ge paduli loba santri uing mah. Teu kudu ti dieu teu daratang ge paduli teuing. Si Pak Jujun mah ada uing mah poksang ge jelemana. Gitu. Cek palurah mah tadi alhamdulillah mubaligna ti Sunda cenah nya atuh. Da urang mah urang Sunda nyarita Sunda we bener teu. Pak Jujun mana TV ge geuning sok ngomong Sundaan aya wae. Sok ningali TV? TV naon? Heeh, tawing sok nyarita bahasa Sunda. Aya nu ngomong kieu, Pak Jujun mana TV ge cenah ngomong bahasa Sunda wae, aya bahasa Sundaan wae, teu bisaeun bahasa Indonesia. Manya doktor teu bisa bahasa Indonesia atuh. Mana teh doktor atuh. Dosen, doktor, calon profesor, sagedeung lima nya teu bisa bahasa Indonesia. Teu bisa bahasa Indonesia Jujun keur mere pengumuman, inu keur ceramah di TV ayeuna mah mubalig asli urang Sunda ngawakilan urang Padalarang gitu. Ya imung mah diwakilan aing rek ngaku we isuk mah ti Tapanuli atuh. Kuring bangga jadi urang Sunda teh genah. Betak ibu ge nyarita bahasa Sunda di dieu ngajak uing teu bahasa Indonesia ngahaja supaya lamun anu teu ngarti ge sina diajar bahasa Sunda. Bener teu? Bahasa Sunda luar biasa, bahasa Sunda mah keren. Ulah ieu orang Padalarang ngomong bahasa Indonesia. Mun alus mah. Saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Harusnya ngomong naon. Nggak saya ngomong timiti naik pika turun teh diuk gitu. Kenaikan keturunan.
loba gaya kurang selfie nu kitu. Dede dicari sampai ku tukang kote tenggok hareupeun naon. Di Cicalengka pika bingung tukang ojek, maaf bang antarkan saya ke kampung Bukit Kemiri. Lainnya teter motor tukang ojek ngahulang we, da eueuh ngaran Bukit Kemiri pek teh pasir muncang di bahasa ini. Terbalik. Yo ngawitan engke ieu masjid nu sakieu ageungna urang makmurkeun pinuhan ku sadayana ulah dengekeun ari kapagawean jauh kuat ka hujan oge make jas hujan lamun make mobil banjir oge dipaksakeun naik ka masjid 50 meter teu wani ngalengkah eta suku naudzubillahi min insyaallah pinuhannya masjidnya toel salakina singga beleg ka era pak gitu. Dalamun urang dia salat di masjid kabeh damal cukup atuh Al-Qur'an teh bener. Buktina jumaah ge pan pinuh bener teh. Komo bener ieu sok dianggo jumaahan pinuh teh. Nama tak naon atuh tiap waktu ge. Teu pira 5 menit atuh salat berjamaah bener teh. Bener teh. Aya nonton TV sabaraha? Si Boy sabaraha jam si Boy? Tuh sia tukang lajo si Boy. India sabaraha India muhabbaten. Coba ka masjid 5 menit menihara rese eta cok-cok teh aduh Gusti meuli berat. Mudah-mudahan ya bahasa jujun sing jadi ubar mudah-mudahan. Aduh opat. Sajam setengah kurang euy saya tik deui. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad nu kaopat sirina sok neangan keutamaan jeung karidhoan dipaeundeun Gusti. Geus, jelema mah nomor 2 keun. Nomor 1 mah Gusti, sabab jalma utama hareupeun Allah pasti diutamakeun hareupeun jalma. Tapi jalma utama hareupeun jalma santang tu diutamakeun hareupeun Allah. Urang mah sagala lupa hitunganna jeung Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jual beulina teh jeung Allah we urang mah. Ulah sok ngitung-ngitung jeung jelema. Da kalkulator Allah mah moal pahili. Kalkulator jalma mah sok aya salahna. Nyeun masjid meuni oyag-oyagan. Kunaon Kang Haji eta oyag-oyagan? Eta masjid. Kumaha kitu mun eueuh akang mamal jadi. Meuni oyag-oyagan. Kan we kumaha Allah we nyangakeun jalma nu sok hayang kautamaan hareupeun jelema mah dari untung teh sok jadi buntung. Baturan uing anter cenah Kang ka awewe anak Pak Haji era ca sorangan mah heuseul dianter. Aduh eta si eta biasana cengos ge jadi kieu we. Disuguhan sukro inget teh. Mangga cep cenah leueut mung aya sukro teh ena naon cekip nyebut cekap jadi cekip. Tajong ku aing teh naon cekip teh cicing meh kapake. Mangga cep cekip. Ai Pak Hajina ka tukang ai gerewek teh dirawo eta. Sukro, ai barang rek di dahar datang asupkeun kana saku. Cep atuh cekip. Pamit benerkeun tali sapatu ai burusut eta sukro. Nu ka Kota Baru. Nu ka Cikamuning kita ngagorolongna teh. Cek Pak Haji atuh cenah Pak eta cep atuh bade nyanak sukro moal Pak Haji dijingjing sapatu hiji kaburu era. Tungtung nama jadi hayang untung jadi buntung pika teu jadi datang-datang deui tah bogoh ge ditahan we da kaeraan ku sukro. Eta teh hayang untung jadi bun. Aduh, datang duaan bersaing hayang ka anak ajengan. Oh, kau cenah urang pakuat-kuat. Oh, dah hayang utama hareupeun jelema make kopiah siga santri we. Ditanya ku calon mitana, aing cep sajenengan. Abdi mah cenah Anas, Pak. Meuni siapa teh suratna Quran. Coba catu bacakeun surat Anas. Apalan qul a'udzu birabbin nas ainu hiji geus ngelepar we. Alah aing cenah. Aing cep sajenengan. Abdi mah Lukman cenah Pak Haji, mung sok dipanggil kulhu cenah. Naon hubunganana tina Lukman dipanggil kulhu? Sabab sieun dicek surat Lukman tebelul mata gancang we eta da loba gaya atuh blak-blakan we saayana neangan kautamaan mah tong hareupeun jelema ieu mah yang utama hareupeun jelema moal kabobodo dina diutamakeun ku jelema ge centang tuh menang kautamaan hareupeun Gusti oh neangan kautamaan hareupeun Allah we opat 5 dawu Allah ciri umat Nabi nu kalima
simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tingali simahum fi wujuhihim, dina wajahna ayatilah sujud. Lainna tarangna, tapi urang suudzon lamun tarangna hari dideung urang husnudzon, urang alus sangkawe eta jalma ahli ruku ahli sujud. Tapi teu berarti nu hideung tarangna kabeh tukang sujud, da baturan oge hideung tarangna lain tukang sujud tara soal acan tidagor sia tadi gomong kana batu. Keur ngarit tidagor tuh kana batu digomong hideung nepi ka ayeuna. Wajahna jadi kieu atulah. Ai jalma anu tukang ruku tukang sujud mah tukang kacipratan cai wudu minimal sapoe sabeting 5 kali 5 waktu, maka nu hideung deh hideungna hideung wici kopi diical di parapatan, hideungna ge hideung nyari hideung mata kokolebatan. Cahayaan ayeuna masing awewe geulis beungeutna di facial, di chemical, di peeling, di rejuve, cicing aing mah gaul cicingnya. Tapi tara kakenaan ku ruku ku wudu ku cai wudu rumek sia tetep teu gablek cahaya. Tapi Pak Jujun teu geulis abdi mah tuh da sagala dipake abdi mah teu diurus beungeutna ge rumek harapan Allah sia engke teu rumek harapan jelema ge. Bahkan dawa Allah jelas na Quran yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Nanti akan menghadap 2 kelompok manusia dengan 2 wajah yang berbeda. 1, kelompok pertama menghadap dengan wajah yang putih bersih. Kelompok kedua menghadap dengan wajah yang hitam kelam. Siapa yang putih bersih? Ahli ruku, ahli sujud. Siapa yang hitam kelam? Jelema nu tara pernah kacipratan cai wudu, nu tara pernah ruku, tara pernah sujud di hadapan Allah. Oh, pikiran ayeuna mah tong jauh-jauh teuing nu 5 we eta loba diamalkeunana loba henteu nata urang. Loba akurna loba henteu nata nu 5 ciri tadi. Sigana mah loba henteuna, lamun loba henteuna geus pantas di aku umat Nabi insan. Acan, kumaha tuh Pak Jujun? Loba keneh kesempatan. Sadetik sancan urang dicabut nyawa masih punya kesempatan untuk menjadi manusia baik. Makana teu boga hak urang ngahukuman jalma kieu. Wah eta mah jalma alus pasti bakal asup surga cantang tuh. Wah ieu jalma jahat pasti pinarakeun ulah ngahukuman kitu. Aya jalma nu husnul khotimah, aya jalma nu suul khotimah. Sedetik manusia masih punya waktu untuk taubat kepada Allah. Ngantong sok di engke-engke. Ari cagerna, abdi mah engke we rek rada bener teh. Ayeuna mah ngora keneh, tong di engke-engke. Ayeuna urang nanya, ari engke iraha? Ari engke teh ayeuna ceuk tadi. Pan tadi teh ngaromong, jadi Pak Jujun teh moal. Jadi iraha engke. Engke iraha, engke jam 1. Padahal hadir ti jam 8 geus ngobrol. Engke iraha, engke jam 1. Geuning engke teh ayeuna. Untung nu tadi ngomong hirup tepi ka ayeuna. Lamun tadi jam 8 ngomongkeun engke, jam 10 pae tepi teh ka jam 1. Moal tepi ka engke, mata hirup tong di engke-engke, bisi teh tepi ka engke. Mudah-mudahan urang sing husnul khotimah kabeh. Naudzubillah ulah jadi suul khotimah. Apa suul khotimah? Goreng tungtung. Nu gelo tiluan, dipanggil dicek ku dokter. Nu gelo A dipanggil. A ka dieu, cek dokter. Ieu naon? Irung Pak, gelo keneh ka jero. B ka dieu dipanggil. Ieu naon? Pipi tibalik ca jeung nu tadi ka jero keneh gelo keneh. Nu gelo cek di geroan. Ka dieu, ieu naon? Pipi Pak. Alus. Ieu irung Pak. Gado Pak. Ceuli Pak. Buuk Pak. Pinter cenah maneh. Nya pinter atuh Pak, da abdi mah make ieu. Naon ta teh? Bujur. Kira-kira mun anjeun jadi dokterna eta nu kitu rek dibenerkeun moal. Rek disehatkeun teu? Jare anu 5 tadi mah lain bener kabeneran. Tah hirup mah teu meunang kabeneran, kudu bener nyaan. Ceu, geuning aya di dieu kaleresan we abdi teh ka dieu pek aya pangaosan, ngiringan we ulah kaleresan atuh kudu leres nyaan ai hirup. Jangan kebetulan, tapi kudu betul beneran. Kebenaran we lain kebenaran kudu bener nyaan. Kitu ai jalma umat Muhammad ma alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jama nu ngaku nyebutkeun Allah Rabb kami,
jeung terus istiqomah. Tah istiqomah, ulah kebetulan, kudu betulnyaan zaman istiqomah, maka Allah akan turunkan malaikat kepada dia untuk mengajak dia, menghindarkan dia dari ketakutan, dari rasa risih, rempan, sugan, kasieun, karis, karempan. Tapi Allah akan memberikan juga pada dia pangbubunga naon jannatil lati kuntum tu'adun, janji Allah menjadikan surga bagi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan orang istiqomah jadi umat Nabi dengan cara mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga bukan hanya maulid yang kita dengungkan, tapi hasil tina muludan, praktek dina kehidupan, menjaga akhlak kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Demikian buletin siang kali ini. Saya Jeremy Teti dan selalu kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Dinu datar tetap nikreh dalam ping di beh dituna. Lamun uing nyari tanah rada kasar ulah geuleuh da uing makieu ti dituna. Daun nona, daun saga, katuruban daun awi, teu ayeuna sugan jaga jujun jeung urang dieu tiasa tepang deui. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, eta mah ngaran bubuahan, lain sisiniran. Baju jubah salat brayu dadah goodbye. Memeh goodbye urang ngadoa heula ka Allah. Allahumma shalli wa sallim amin. Allahumma alla nufarriqa jam'ana hadza illa bidzambin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin sholihin mabrur wa tijaratin lan tabur wa akhirna fi jami'il umur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu hapunten khudz masafa wa da' makadar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mugia tetep ngalimpah ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana sareng sahabatna sadaya. Dulur-dulur nu dipika hormat ku Allah, dina Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 28 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh nu artina Muhammad teh nyaeta utusan Allah sareng jalma-jalma anu bareng jeung anjeunna teh tegas ka jalma-jalma kafir, tapi silih asih diantara sesama maranehna. Dina ieu ayat Allah ngajelaskeun ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta hiji tegas kana urusan iman. Sahabat yang umat Islam dipuji ku Allah sebab maranehna tegas henteu goyah lamun kudu ngajaga akidah. Ieu ngajarkeun ka urang yen dina sagala urusan agama urang teu meunang kompromi lamun ditalingakeun kana larangan Allah. 2. Asih jeung lemes ka sasama muslim. Sanajan tegas kanu nolak Islam, tapi ka sasama muslim kudu silih asih, silih tolong, silih hampura. Ieu akhlak utama nu kudu jadi ciri urang sapopoe. 3. Rajin ibadah. Dina sateras ayat diterangkeun maranehna sok ruku jeung sujud ngarep-ngarep karidhoan Allah jeung pangeranna. Ieu nunjukkeun yen kabagjaan sejati aya dina ibadah anu ikhlas. Dulur-dulur sadaya, dina ayat ieu urang tiasa nyokot pelajaran yen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam henteu cukup ngan ukur ngakukeun Islam, tapi kudu ngabuktikeun ku akhlak jeung ibadahna. Tegas dina iman, lemes dina silaturahmi, rajin dina ibadah. Dina Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 28 Allah ngajelaskeun ngeunaan ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas kana urusan iman, asih jeung silih deudeuh ka sasama, rajin ibadah ku ruku jeung sujud, ngarep-ngarep karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu endahna sifat umat Rasulullah nepi ka dipuji ku Allah, tapi sanes ngan eta hungkul Allah oge ngasihan ganjaran anu agung pikeun sakumaha amal kahadeanana. Dina ayat sejen Quran surat Al-An'am ayat 160 Allah ngadawuh nu artina saha wae anu ngalakukan hiji kahadean maka bakal menang balasan 10 kali lipatna. Saha wae anu ngalakukan hiji kahajatan bakal dibales sabanding jeung kejahatanana
sarten aranjeunna henteu dijolimi. Ieu nuduhkeun kumaha rahmat Allah jeung keadilan Allah. Lamun urang ngalakukeun hiji amal soleh saperti salat sunat, sedekah nu sakedik ge atawa mesem ka dulur muslim, Allah henteu ngan ukur ngabalas hiji pahala tapi dilipetkeun jadi sahanteuna 10 kali lipatna. Sedengkeun lamun urang ngalakukeun hiji dosa ngan dicatat sakumaha dosana henteu dilipat gandakeun. Dulur-dulur sadaya, ieu kedah jantan motivasi pikeun urang sadaya yen unggal kesempatan kahadean kedah digarap sangadan leutik, sabab tina pandangan Allah kahadean saeutik oge jadi berat timbanganana di akhirat. Ukituna hayu urang sadaya ngalaksanakeun sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dipuji dina Quran surat Al-Fath ayat 28, tegasna dina iman, silih asih dina kahirupan, rajin dina ibadah, ditambah ku motivasi yang hiji kahadean dibalas ku 10 pahala. Insya Allah hirup urang bakal pinuh ku berkah jeung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.